Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggih deui jeung channel kami nyaeta channel SKO Sunda Komedi Official. Alhamdulillahnya pada kesempatan poe ieu urang masih bisa dipertemukeunnya, dipanggihkeun di channel Sunda Komedi Official ieu jeung hampura ka para netizen, ka para dulur-dulur, kepala subscriber ya, kabar penonton sekalian. Kami tacan bisa nayangkeun anu episode katiluna ieu diselangku kami ieu ngayakeun naon nya ngaranna teh refreshing lah, jadi ngayakeun ulin heula gitu tuh. Tapi ulah khawatir dulur-dulur, mudah-mudahan dalam jangka 2 atau 3 hari kaharep insyaallah episode katilu ieu bakal ditayangkeun. Anu judulna anu neruskeun episode kedua kamari. Jadi ayeuna ieu kami keur ulin ya, daripada di imah gabut, bete, terus pagawean gitu tuh teu ngonten, sebab dia tinggal ngedit. Jadi ya hampura ieu diselangan saeutik lah. Jadi di dieu kami yuk bu, jeung para pemainnya tuh. Insyaallah kumpul kabeh. Bungsu sehat bungsu? Sehat. Sehat alhamdulillah. Mika? Sehat. Sehatnya. Yuk Mang Yudi kumaha kabarna sehat? Sehat. Sehat alhamdulillah. Oh. Wih, calo tah. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya kabehan kumaha sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahnya bu. Nah, ieu tempatna insyaallah ieu bakal dijieun lokasi syuting anu episode selanjutnya ya, entah iraha bae. Intina dukung terus channel kami, Support, ulah poho, like, comment, and subscribe. Oke. Lanjutnya orang OTW ieu ka jalan. Kami ayeuna di hari Sabtu ieu keur neangan lokasi anu bagus. Hai Gayung. Karena lokasi nu bagus insyaallah nu bakal dijieun lokasi syuting ke episode selanjutnya. Ayeuna urang gasnya dulur-dulur bantu terus, minta doana mudah-mudahan orang salamet sampai tujuan, salamet sampai lokasi nu ku tim SKO ieu disiaran. Ieu barudakna tos pada jalan. Yo lanjut bae nya. Minta doana dulur-dulur. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah naon meureun ka pantai. Ya khususna di tim SKO nya, khususna di para kru, para personil SKO. Ja ka pantai teh perasaan teu seru-seru amat ieu. Jadi teu cai bae geus ka pantai nya.
bubar sayang, jalan lagi. Jalan lagi bubar Siti. Ya naik gunung ya kami ya sebenarnya mah ya gunungnya jauh tuh. Kayak di Punclik tuh jauh. Jum. Itu jumlah. Benang bagus. Hah? Benang. Ayeuna orang neangan persinggahan heula jang ngopi. Oh, terus ya. Ada wewe. Cang terok, Cang. cang. Wewe. Ada wewe tuh, ada wewe, ada wewe. Tak ada umi tak apa, ada wewe. Acie masuk YouTube. Tonton ya SKO. Jalannya ya. Jangan bijak. Bijak jalannya, bijak. Gunung. Gunung-gunung kan kuseberangi tenang saja. Bubar jalannya, bubar. Hah? Lelakong. Talekong pokoknya mah jalan lagi Masya Allah. Oh. Kita putar balik dulu bosku. Warungnya kalewat. Hai Gayung. Hai Gayung. Kayaknya mau Bungsu. Hai. Alhamdulillah bosku, nyampe tujuan, kurang ngopi heula nya. Kurang santai heula. Ngopi. Tapi ulah poho pantau terus, tonton terus sampai orang nyampe ke lokasi. Dan jangan lupa subrek. Lokasinya naik gunung ya, bosku. Cenah mah cak budak mah gunung nage gunungan ngaranna gunungna gunung baru bug apa gunung naon gitu tuh nyawa paroho. Geus pokona mah ayeuna orang istirahat heula ngopi di perjalanan ieu di kampung ya. Si Bungsu kadi orang ais Bungsu. Si Bungsu ya. Bungsu ieu insyaallah bakal lebih top. Ayolah lanjut usah ngopi-ngopi. Hai, mau nyampe tadi